lamun geus pondok pesantren modern penipu kelas kakap penipu eta kos kitu teh teu jelas di Islam teh teu jelas mun sakola ibtidaiyah sanawiyah aliyah sakola MI sakola MA sakola ulah ai di jerona sakola make pondok pesantren dicarekan wali salah sia wali teh nu nyeun pondok pesantren teh ye Sunan Rohmat dikutuk sia ku Sunan Rohmat sakola bae pesantren bae nah bari pondok pesantren mudirun tetap bakal ditanya baik ku Gusti Allah sebab naon ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim nu kudu dibejakeun lillahi ta'ala tetapi dijual belikan